Wah, naon? Aya waraya datang. Alah. Aya naon ka dieu? Iya butuh sirsak. Ih, abah teh nganungguan anu kitu teh butuh mah. Jual mah. Ah, abah butuh duit. Heeh. Geus lah beli 10.000 lah. Teu loba omongan suka batur mah nya. Bae keur kanu ngora lah. Bah, kawani ya. sakitu ge. Heuh. Ah, kebeneran aya gada gablang. Kan. Kebeneran ya aya banar. Aya naon kasep? Ieu rek dibeli moal ieu. Amis, wa. Sirsak mana baturna hiji nya? Ayo di kebon atuh. Sebenarnya kok lega. Menang meuli ti si Abah ieu teh. Lain leubeut. Nu ngebut ih. Hai sabarahan nya? Hayang 50 meuli lagi 50. Tong 50 atuh, 45 lah. Tuh bae lah. Kagok rugi lah. Tah, Heeh. 40 tah. Anu namanya. Mantap gede. Berat. Lah iya urang je anu ngaco-ngaco barang teh ya. Nah, teh saya teh. Abah kan nu bogana itu nu malin mah Mang Muna. Ai didinya saha? Ngala we. Ya, kupingkeun. Ieu teh tos dipeser ti Mang Muna teh, ieu monsterna, ieu diala tuh. Oh, tapi Mang Muna meureun murah masa budak ngora pinter. Beli sabaraha ku Mang Muna? 60. Aduh, Mentar diala oge. ibu murah. Bu, aing mah meunang mun ti bangker uyah mah. Mang Muna mah meunang kan beli lokasi mah aduh. Tuh, gua kalau wani.